Dina amparan sajadah bahagia api sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa yang gak kena sadaya-daya taya deui pangumpatan taya deui pamuntahan mu Allah pangeran api pangeran anu sajati makin sakit untuk yang panjang karena mangkat tinggi sebarang keluar para Sunda sama putra Nang Bosna lagi orang pejabat khusus sama keluarga besar saudara Dina amparan sajadah api sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati amparan sajadah api sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya taya deui pangumpatan taya deui pamuntangan mu Allah pangeran api pangeran anu sajati ya Allah ya Rabbana anu maha kawasa menciptakeun langit jeung bumi patut sagala eusina ya Allah nu maha agung tempat abdi nyalindung Gusti nu maha suci pangeran anu sajati rumaos abdi sanes ahli surga namun tekiat ku seni naraka rumaos abdi manjama sok resep midamel dosa astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah ya Gopura hapunten abdi ya Allah ya Rabbana anu maha kawasa nu nyiptakeun langit jeung bumi patut sagala eusina ya Allah nu maha agung tempat abdi nyalindung Gusti nu maha suci
sajati rumaos abdi sanes ahli surga namun tekiat ku senenaraka rumaos abdi mah jalma nu sok resep midamel dosa astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah ya Gopura ampun Nabi rumaos abdi sanes ahli surga namun tekiat ku senenaraka rumaos abdi mah jalma sok resep midamel dosa astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah ya Gopura ampun Nabi alhamdulillah panginten kasahakeun sabeberat nembang tahunannya kakek ya. Nyawa imu munggah endah di lemburan sifat tahunan nu ngaplake rajaina nyawa pamandangan menekung di lingkung gunung lamping pasir nulung kain wira angin tilampi didinya disipat tahunan aya janji jeung pasini silih kedakeun kaheman waktu harita rarakitan dinalem koko jayan dina sagara kabungan waktu harita sifat tahunan kesayangan Pak DP-na diantos Pak wah sih lamping pasir nulung kaling pilih wira angin tilampi nyawa pamandangan endah ipi lemburan sifat tahunan nu ngaplake rajaina didinya
patahunan aya janji jeung pasini silih kenakeun kanyaan waktu harita rara kita dina leuwih kokojayan dina sagara bunga ejeng manehna didinya disipat tahunan aya janji jeung pasini silih kedakeun kanyaan waktu harita rara kita leuwih kokojayan dina sagara bunga waktu harita bintang tamu boleh jadi Songki bintang tamu ya Bapak Elan Gatika cek si bom asli nabi mah saprak anjeun ngaleos ngabebetkeun duriat hirup asa nu geulis hate mararingkeun saprak anjeun ningalkeun ngararajet cinta urang pikiran baleueung dinungku emutan sagala rasa kabawa anjeun saparoh nyawa milu ka anjeun nikmatna hirup leungit teu nyesa teuing ka manehna leta teu mirasa sagala karasa pait sare kulang-kuling ese peureun asa kuraos katanya batu menujang kahayang mah ieu teh sakurang ngimpi anu ngageingkeun urang tina kasombongan diri kahayang mah waktu teh mulang deui sabulan anu katukang basa silih kekepan ngahelas karegitan morejan sesebelasan ieu keueuh lagu gulung lamunan ngarep sakurang ngimpi ngarep anjeun datang iya detik ngan tatanya dimana anjeunna eta teu mirasa sagala karasa pait sare gulang-guling ese peureun kahayang mah ieu teh sakurang ngimpi anu ngageung
datang tiap detik, nanti tanya di mana anjeunna. Entah demi rasa segala kala sampai sare ulang deui hese heureuy. Aya naon alangkah teu daek sieuna, nampean beungeuna pikiran teu beunang dipapalekeun, tak bahwa urang waktu hareup teu hareupan. Aya naon alangkah
tebang mitumian pancen tangtosna di keluarga besar Sunda Sawawa Putra.